Sok tingali jang dalin sampe ieu mah tuh. Comro Ai Pasep. Eta teh sampe Pasep ngan kusabab tukang dagangna eueuh pigawean deui jadi diparud sampeuna. heueuh Di wawelan oncom. da lamun sampe mah gelempengan. Tadina mah gelempengan ieu teh ngan kusabab nu dagangna arateleungeun jadi diparud sampeuna teh. Heueuh da lain sampe ieu mah comro. Pasep ayeuna disebut comro udah tadina mah sampe Oncom di jero itu jang. Kieu teh ngaranna teh tuh oncom di jero. Tadina mah sampe eta teh Pasep gelempengan kali pas. Oh naha atuh baruleur. Nyata itu dah dagangna kuda ih jeung rupa-rupa we sampe ge dar di bulat-buleut. Sampe di belahan Puguh lain, ieu mah sampe deui comro. Comro teh ayeuna geus dioncoman dan can dioncoman pada anger sampe. Engke atuh urang tanyakeun heula jang ah. Ieu juga ku Pak Asep tanyakeun nanaonan gitu pas umur gawe itu pangbersihankeun ieu gitu imah we geus. Oh hayu ah. Nya sok Pak Asep hidup kade di jalanna tanyakeun gitu ah.